Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Waalaikumsalam. Aki. Ayah naon ya Rejang? Iya si Bujang. Kunaon si Rejang satu? Gimana ya? Aduh, Aki kaya anak Jang. Gimana? Iya, gimana? Parah. Terus kepangin apa bener di kebun euy? Alhamdulillah kian Saya. Aduh. Jadinya pas pisan buat Riki. Saya. Aki mah. Tuh Masang ngurut. Teuing teu apa kaki gitu. Tiup ya mah. Teu apa gitu. Milu itu nanti gadungan milu gitu. Milu meureunna. Kan orang usir ah. Hah, geus. Aduh, kemana deunya dan Veronica geus 2 hari teh kabar. Paparna mah Jess, engko Veronica teh keur gering nyeri beteng tajam. Nyaeta nu dihariwangkeun teh. Terus kumaha atuh? Sok, sarekeun. Wah, sebenarnya mah kita capek ya tuh, mus-musnya tapi dah, ibadah mah kumaha we gitu nya, ada karunya gitu, kaayaan si Ujang kieu gitu tuh. Kumaha ayeuna inget Jang? Inget ayeuna? Aki. Aki ini, ka ayeuna mah ngeun inget. Bisa ngurut ngeus mata koge ulah di mana teh tetep wae bogoh ka Veronica teh siapa? Veronica. Oh, Veronica. Bener bogoh. Nya atuh tulus pan ti dieu. Tina bujur. Waduh. Dia Dia tina hate atuh mun tina bujur. Hate atuh lain otak lu kitu mah. Nah, ayeuna kieu cek aki mah nya. Maneh teh lah geus tong dituluykeun atuh bisa aya nu ngarah deui. Atuh da kumaha ki geus tulus dina ieu mah. Tapi hayang lah kena naon atunya aki mah ayeuna mah bada doakeun we maneh cing ngajodo cing ulah aya di nu ngarah deui nya. Amin. Lamun aya itu ieu anu aki lah. Keun we. Ku aki dikontrol ka ditu. Siap ge. Saha teh ieu aki ieu. Aki tukang urut teh. Ieu aki ieu teh pengkolan teh aki pengkolan teh. Aduh lalaunan atuh Jang. Ieu kana pepeng aki atuh. Sami-sami teh akinya bedakeun ka akinya. Amin. Ya aki ayeuna rek pamitan atuh. Ya kumaha atuh di ditu da seueur ka nuhun pisan sami-sami ayeuna ditarima we nya. Udah minang ka dieu gara tara mere wae duit. Ayo diterima. Ayeuna mah cing aya kasalamatan we saterusna aki bade pamitan lah. Pampeutnya. aturkeun pisan nuhun nya terus bantosan Duh ayeuna wayahna we ditarima nya. Nya udah ditampi Neang udah tara mere duit gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna mah hasil euy lah cugan we aya keur meuli naon ya. Alhamdulillah ayeuna mah cugan we kaharupna loba nu neang sarjeureun sabeuneuran ma. Nyai nama orang bagi tugas atuh Jessica kabumi si Acijah. Naila ka pabrik Aci. Salam sudah di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jamil, Aida. Nangga calik. Den, aya Kang Jamil. Kang, semoga Akang selalu sehat walafiat. Diuk. Naon kada dia? Biasa we Kang, salayan rek silaturahmi ka dieu rek ngobrolkeun bisnis anu keur kurang dijalani teh. Bener. Jadi gitu Kang, ayeuna kan musim halodo. Otomatis Kang loba pisan hama. Assalamualaikum. Salam.
Kan? Bel. Coba aja lo. Bil. Sorry kan? Mangga. Jadi gitu Kang. Iya. Ayo paling Sama. loba kana bisnis Kang. Tapi Diuk. Kebenaran mana ka dia Bel? Mohon kan? Naruh ayam lah. siap. Aduh. Anggar geus eleh teh mana. Menang kan? Sedang di posisi soal tegenan ada dah. Siap. Kumaha Mil? Bisnis kasang panjang? Kita ngetakan nurek manu dia ka dia teh. Ayeuna kan keur usum halodo. Bulan kamari mah Kang bisa sampai meter leuwih kacang teh panjangna. Wah ayeuna mah paling sakieu Kang. Sabaning wah mana parah Kang. Loba hileudan. Kumaha dai? Bisnis elot? Itu eta Kang, elod teh sampeuna hideung, nya mahal. Karena elod lagi jadi hasem Kang, nu alus masih John we Kang. Karena bisnis tututna lancar. Gobel, kumaha bisnis Paria Bel? Wah tukang tong ditanya deui lah pasti kacau. Alhamdulillah Kang. Upami tina pariamanya. Tapi gagal Kang. Tinu 5 hektar teh parahit kabeh. Tingali banget aing. Teu lucu. Jadi intinya maneh ka dieu teh laporan naon Bel? Nyata bade ka Akang laporan si Ujang teh terus kapena Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi si Ujang sekapangih. Mangkaning si Veronica diculik ku urang. Kayak bahan raja dia awak teh ya. Tapi orang anger curiga gede kasih Jamil. Nah, hakalah cing harulang kieu sirih reret. Oh, aing apa? Bawa-bawa iker adegan suara hati. Kabawaan oge aing adegan ieu. Mih, Ya deh, ayo barudak ya sama Cai. kami. Mana itu tak aya tamu. Wios Bu, teu kedah ngade repot ah. Ah ya cai Ah, cai iya kan. ngurus bisnis papi teh Mi. Oh gitu. Iya mah khusus kalau Kang Jamil. Punten kan? Terus Nya terus ieu kumaha Kang? nu kitu kudu dibejan keneh ku aing. Pican. Ya Kang. Aya wae si Gobel. Atos Kang. Jadi kumaha Kang? Kumaha naonna? Masalah bisnis? Masalah bisnis urang anu goreng leuwih ditingkatkeun deui, pagaweanana nu geus alus leuwih dijaga lah. Siap Kang. Siap. Kira aku kudu aing turun tangan. Ya, kayak kudu Kang lah. Sanggup Kang lah. Abdi jangan anak buah Abdi pasti siap. Yang geus. Mun gitu Kang, Abdi pamit. Yuk. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Ayo. Kang, pamit. Yuk. Kang, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa curiga kelakuan si Jamil. Curiga naon Den? Ah, henteu. Biasa masalah bisnis. Bisnis. Ya terus lah, kalau lagi emutan teh. Ayo enak orang istirahat. Kan ini mereka pabrik aci. Yuk. Kamana wae ganteng? Aya we geulis. Nuju aya bisnis sareng rencangan. Bisnis naon? Biasa we bisnis elod. Buat ka poho ka abdi kana bisnis wae? Pandemi masa depan kita. Aya naon ngajak panggil teh? Aya pi obrolan. Ngobrol naon? Sekarang teh ya?
Nah itu ngobrol lah di dia lah. Kumaha kemarin si Ujang dipicen di mana? Aya ada itu di kebun ari. Hampura orang tuh bisa bantuan aya bisnis nu bisa ditinggalkeun. Bisnis naon? Eta bisnis tutut dagang Awalnya sarua we urang ge da teu bisa ninggalkeun pagawean pagawe naon? dagang elot. Atuh sarua we mah bisnis malah Dengan peda kamar itu lan saya asal ada dosa. dosa naon sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong teh cing balik. Ijah. Veronica diculik. Alhamdulillah. Astagfirullah. Diculik nah bisa. Kan abi teh milarian Kang Ujang sareng Veronica. Terus abi teh meser cai. Veronica teh nyariosna teh bade ka WC teket nyalain beuteung. Muka teh gaduh artos meureun. Sareng mukana teh mending pucet jiga nu teh can tuang. Nya di dieu ge tacan emam tos tilu dinten. Jiga nama mikiran Kang Ujang meureunnya sanes Jess teh bayar. Kan apal nyelir meureun Veronica mamna rewog. Wow. Kumaha atuh? Urang pelarian atuh yuk. Ayo, yuk. Kamari geus nyulik ka boga si Ujang. Saha? Veronica. Anda gigit yang teh lain? Ning apal? Ya kan berviral. Si Veronica di mana? Aya keur disekap di gudang. Di gudang. Heeh. Kan pada can di Paraban hungkul. Emang Paraban naon? Paling sasalina nu kitu mah buat badag. Ari biasanya ngomongkeun si Veronica, heuh asa curiga siga eta nu milik Veronica. Udah bioga asa ngomongkeun si Veronica. Urang tuturkeun we tuh ya. Yuk. Geus lieur nangan si Veronica ka mana deui. Sanajan boga dulur goreng patut ge manggal we asal gitu. Ingat kacida kucu mentilna. Bisa pada bulan apa gitu bagi Jess. Ayo 3 bulan ke kelima. Bang. Ceritana terus. Kumaha Kang Ujang tidak mau. Eta kan dia baju nyaritakeun eta. Tunggu bel. Nah, ini saya segala. Gitu tah. Iya. Aya obrolan naon yang? Tara rencangan abi diculik. Saha? Si Veronica. Anjir, mau si Veronica anu ku orang diculik gitu. Nah ngahulang. Kalem teh ku adi bantuan. Ah paling lagi karena bisnis elon. Kan bisnis juga buat masa depan kita. Bacot. Oh, tunggu bel. Ya, ada dia ya. Saha nu nita mana nyulik si Ujang? Saha? Ngomong. Urang rada ruas euy. Anu diculik ku urang duaan teh sok sieun babaturan ka boga urang. Saha? Si Veronica. Terus kumaha tuh ayeuna? Teuing urang ge bingung sidikan. Urang ge bingung euy kudu kumaha. John, aya naon John? Burayan, dai. Posisi mana ge lain di dieu? Aing geus hafal saha nu nitah marane. Kalau kang yang bagian abi kan. Cuman kelakuan dia. Kemana Ki? Ayang we atuh. Udah bagian penting aki mah. Keun bae atuh. Ayo mah. Beri gua ngasih gitu. Tuturkeun ayeuna ka bekai. Kang, Gobel.
Aing geus apal. Otak anu nyiksa si Ujang jeung nyulik si Ujang. Bukti naon maneh? Maneh boga bukti naon nu ka urang da? Ngabuktikeun ieu. Nak buah maneh kabeh eta. Lagi percaya bisa bukti nu agung. Ke mana, Kang? Oh, pisan tanggung jawabna. Tanggung jawab naon deui? Si Ujang jelas-jelas maling hayam urang anu harga 30 juta. Wow. Ujang. Ngaku. Tong kamu bodoh, Jang. Itu salah. Tuh. Sabaring teh hiji. Sabar hiji. Aya 5 mah. Ngan anakna nuturkeun. Tuh. Terus yang maya naon? Ribut, tinggal ribut. Cicing Jang. Aing cicing teh tadi oge. Woi. Kang. 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 Rek kararitu wae hirup teh. Aing tim meeting geus ngabejaan. Bisnis nu dijalankeun ku urang ieu. Lain keur silih gesek. Tapi ya beda deh Kang, masalahnya si Ujang teh digebugan yang diculik. Ada lamun teu maling hayam mah anger Kang. Urang teu ngeunah. Eta urang aing nu geus. Aing geus kehayang ngadenge deui aya kejadian kieu. Arti.